Pernah terjadi di pondok pesantren Kerese Garut udah zaman Mama Busrol Karim. Aya orang di harapan masjid didinya aya Mbah Oni ngaranna keur urang kula pesantren ka itu Mbah Oni teh aya kene diketrok make tungkedan kalau getihan huluna paeh tak orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit ulu ieu orai gara-gara di paehan ternyata lain saorai-oraina telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busrol Karim leungit jago ngaji. Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Satibi tukur ilmu. Mama Oco jago Syamsiah, Mama Satibi jago ukudul Juman. Jadi dirinya pasti ini orang tuker caknya kula ngaji ka ente Syamsiah, ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman. Jadi ngaji lah teh jarago kabeh. Entak balik ti gentur ge diiring sakareta ngiring lagi. Teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiring ku sakareta ku jago-jagona ngaji. Yes, teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit, mama teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak, negara jin. Ieu mah asli, ieu mah dongeng teh lain fiktif. Asli. Menang lah. Suka ada ka negara jin ternyata geus aya ratusan jin ngahareupan mayit dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ka negara jin maksudna dek dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene. Iyalah ayeuna debat atuh jeung mama. Ieu mah Allah Maha Kawasa, Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu Mama Oco ieu teh datang ke debat jeung raja jin. Geus lain jeung jelema deui, bari mah batur mah saya teh jeung babada manusia. Ieu mah di negara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan. Metak mama di dieu. Di ditu kan make Al-Qur'an. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna. Ya, ngabunuh jelema bunuh deui. Nah, ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai. Dilawan ku mama teh. Cek mama teh kieu. Lamun manusia ngabunuh manusia paehan. Tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain. Iya kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia, kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Beunang kawin sote papada anpus manusia jeung jeung jin mah keheula. Wah, di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Di negara jin teh Masya Allah MK na aya. Masya Allah presidenna ini ke Kalimantan ada. Eta di negara jin teh seperti eta mual poharana luar biasa.
debak mama teh di negara jin. Ya Allah, dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh ngadu ayat suci Al-Quran, ngadu hadis, ngadu ijma ulama panjang dong nama engke aya bukuna di kula baheula mah dibuat di Bangle Bandung, tapi kula mah boga sejarah khusus kresek lantaran kula kan menang incu. Nah ye ulah sok iris ya. boga buku khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin, ka negara Azra. Eleh lantaran eleh dihampura ngan moal minta perong imat singkatna bae. Singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang. Kemudian singkat cuman minta mohon ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah. Siti Kolbuniah tetap dek pesantren di Kresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah geus mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah, di negara jin mama kita ngimaman di negara jin kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia iya mah bangsa jin kulantaran sakitu kula embung maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cak sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah tetep mama embung akhirna ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu anda, ilmu mama. Silahkan mama supaya mama ngimaman di negara jin. Oh biasa. Di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala. Pohara jasa kena corona di imaman ku nya ruku. Ya Allah ya Rabbi Gusti, Masya Allah. Aju jahar deh Bismillahirrahmanirrahim. Biasa waladhdallin nu di tukang negara goblok. Amin. Cak nya mah taraweh meureun. Macem-macem di dunia ku hari macem-macem jijieun jelema. Ya Allah ya Rabbi, kabohongan teh geus diciptakeun dan pohara antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini. Mantap hati-hati salametkeun diri urang bae ku ari masing hade si hade geus salametkeun diri urang bae pun tayangan jelema nu lurus nu jujur jang nyalametkeun diri urang kadituna ieu beuki bahaya. Zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih abyad aswad yang bener jangan tuh aing gitu. Kabar dina kolor. Si eta mah make kolor wae kan. Kolor dah kabar dina dua dia mah geus HP dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah, ieu mah keur carita mama aju salam. Pulang deui. Wah, kaget mama leungit. Ternyata kitu ceritana dong. Oh, ajib. Luar biasa. Ya santri dek Jumatan balik Jumat bawa Jumatan gak makan jauh balik Jumat kan babarengan kunaon aya mobil sedan Mercy baby band. Masya Allah sebenernya mau dipikiran mamanya ya mobil mewah kaditu dek naon tuh kalembur tapi kulantaran ngaranna ge santri kaget ya nak digerokeun dah ayo ka dieu naik cenah gana besi dek balik ka Kresek naik cek atuh eueuh sabulan dibawa ka negara jin sabulan mah gara-gara Mercy tadi bandak si hade besi aya Mercy nah nya si eta mah hayang nyaho cenah ka negara jin itu geus mal balik deui si mah. Wow geus pokona bacaan ahli hikmat geus diketrukeun tetep bae teu balik-balik ujung-ujungna mama tak perlu ka Gusti Allah aya di luhur para aya bu begitu mama ngadoa bu teu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetap terus dicekel aya engke dongeng panjang nama ti mimiti akhirna beunang biasa deui per detik ieu
masih masantren karena Siti Kolbunia didinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari loba anak baranakan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu ngendong didinya tamu dulur wah pokoknya pemandangan-pemandangan anu aneh-aneh teh aya. Nah mimiting kayak iya tah naon garang-garana lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede bujur teh gede jasa gede pan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi de 2009 lah gede gitu lah da ieu mah ibu gede mah tiluan eta kaget tilu Masya Allah nah ieu carita ora hideung ieu mah dongeng engke panjang nama kayak insyaallah pukula dongeng ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa Kresek pondok pesantren anu pernah guru ka negara jin jago-jago ngaji nah tah terus lanjutkeun tah Mama Oco terus Raina kajian imam terus ku mantuna Kiai Jamal Toha terus ade Kiai Abdullah terus pika ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan aya ceng ucu terus datang ka ayeuna jina aya ke kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali nama unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu sajen teh bager heran nah mesti mun santri moal digrog-grogeun moal da potongan lain santri teh mantu penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian aya raramean di kitu alun-alun aya pangajian nu make kitu teh botol teh ya baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad Ki Bala ieu mah aya deui teh kiai kadi itu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun kasih digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cek ulah ya asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon garang-garana pan make triplek digedrog jeung dug dah alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug kitu aja mah kadieu dug jeban pancang amat sih goblok sia ye lain kadieu nahan goblok tas kerasna nyana baru dug buat kitab segala naon aya di luragan kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar butak lumpah kita dikunci dari lawang ge wah bahaya cek gue bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragang bae geus kabeh ya Allah ya Rabbi nah geus datang ka hadap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing teh ieu ai kunaon muncul di hadapan tangkal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewes jika mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya
lompat deh. Ada jeung jin mah. Masya Allah. Geus teh lalakon sakali salila di itu 6 tahun teh sakali kejadian model gitu. Sajeuna teu pernah. Babaturan kula urang Cicalengka. Batur aya kegiatan ngariung segala nyana sorangan bae di majelis kieu. Lah jeung Siti Kolbunia jaing kawin encan sakeuna ieu. Aja kesepian babaturan eueuh coba pun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aju ieu lah ieu di dieu teu bisa ngomong di naon kadang ieu dibekem aduh kebal itu kan terus bae ditangkep punya data atau pan ditangkep nyaho ku jin mah itu lain rarasaan bang memangna kurang dah ditangkep geus wallahu alam sama kaditu namangan aya kene kuari lamun menang tangan kaditu men ente teu percaya ge kaditu 100% ente kaditu terus batu magrib bisa bangsa jam 9 mana Siti Kolbunia ge Noel iya aya kene aya nama santren kene. Iya mau diceritakan dongeng nak di awal enggak ya kalau boga saya lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus ceritakan kejadian jin Siti Kolbunia. Nah eta ge ngarupa orang hideung tah ngarupa orang hideung Pandeglang can lila di Pandeglang ya orang hideung di paehan teh kalap terus ieu na kos orai bae kos orai geus ka Kiai Hikmat geus ka dokter geus ka mana akhirna yang ngimpi nyeuna teh anak masuk ngaji ka di ngimpi titah ka di ini dibere cai ulah ka dia tuh cekuliat teh geus gering gerak ka dia naon atuh dibere cai bae ka tuh. Masya Allah, alhamdulillah, morotol, padahal macain lagi menangi kulah-kulah acan, ya nom kan, terus muntah cager pae ke, kita heran dong morotol mentah cair di dia 2 kali cager, kita dongeng nak kos gitu, kuliah teh mehan orai ya kajian kuku mah guys, sebabnya kos orai, ulah besi aya orai hideung amanat, di mana baik, di imah, di luar, di jalan. Ya dek, baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh sehingga deh ulah lelempangan waktu tangari. Urang lamun lembang loba ta orai hideung istirahah. Sisi jalan baheula masuk ka di kokorolokan disebutna handapeun tangkal sering kali. Ieu orai warna hideung ulah dipaehan. Sebab anak kalana jin merupa orai. Ajanan